Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babusani ariya tabab anu kadua wasalasuna jeung 30 tegas nama 32 pi padilatit tawadu'i dina martelakeun kaunggulanana tawadu. Qala parantos ngadawuh saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma tawadoa anu tawado man lillahi karna Allah ropa'a tah ngaluhurkeun hu ka itu man saha Allahu Gusti Allah. Wa man jeung saha jalma takabbaro anu gede atau anu takabur man anu takabur wa doa tah ngahinakeun hu ka itu man saha Allahu Gusti Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min adami henteu aya ari hiji ti golongan bangsa anak Adam illa wa pirosihi kajaba dina sirahna itu Adam sulsilatani ari aya dua rante. Sulsilatun ari hiji rante pi asma isabiatit eta tetep di langit anu katujuh. Wasul silatu jeung ari hiji rante deui pil ardi sabiatin eta tetep dina tanah anu katujuh. Faida tawadoa maka di mana-mana tawado man ropa'a tah ngaluhurkeun hu ka itu man saha Allahu Gusti Allah bisul silatin ku rante ila sama isabiati ka langit anu katujuh. Wa ida tajabbaro jeung di mana-mana gumede man wa doa tah ngahinakeun hu ka itu man saha Allahu Gusti Allah bisul silatin ku rante ila ardis sabiati nepi ka tanah anu katujuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ida ra'aitum di mana-mana ningali aranjeun at-tawadiina ka jalma anu tarawado kabeh patawadou tah kudu tawado aranjeun kabeh lahum ka itu tawadiin. Wa idza ra'aitum jeung di mana-mana ningali aranjeun kabeh al mutakabbirina ka jalma anu garumede kabeh patakabbaru tah kudu takabur aranjeun kabeh alaihim ka itu mutakabbirin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tawadou kudu tawado aranjeun kabeh ma'al mutawadiina sarta na jalma anu tawado kabeh. Fa inna tawadu'a maka saestuna ari tawado ma'al mutawadiina sarta na jalma anu tawado kabeh sodaqotun eta teh saperti sodaqoh. Wa takabburu jeung pek takabur aranjeun kabeh ma'al mutakabbirina sarta na jalma anu takabur kabeh. Fa inna takabbaro maka saestuna ari takabur ma'al mutakabbirina sarta na jalma anu takabur sodaqotun eta teh jadi sodaqoh. Wa qala alaihi salatu wassalam,
putih kudu takabur anjeun alatiyahi ka jalma anu takabur fa inna tiyaha maka saestuna ari takabur alatiyahi ka jalma anu takabur deui sodaqotun eta teh sodaqoh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ra'sut tawadu'i ari pokona tawadu ayyabtadi'a eta yen ngamimitian itu jalma bisalami kana maca salam alaman ka jalma lakia anu tepung hu ka itu man minal muslimina ti jalma anu Islam kabeh fil majalisi di pirang-pirang tempat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tawadu ari tawadu ma'a idus syurbi eta teh pirang-pirang sorbana kamulyaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-karamu ari kamulyaan at-taqwa eta teh taqwa wasyarafu jeung ari kaluhuran at-tawadu eta teh tawadu wal yakinu jeung ari kayakinan al-gina eta kabeungharan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu dinikmatin ari saban-saban jalma anu ngabogaan kanikmatan mahsudun eta sok dihasud saha shahibahu jalma nu bogana itu nikmat illa tawadu'a kajaba tawadu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tawadu ari tawadu min akhlaqil anbiya'i eta tina akhlakna pirang-pirang nabi wat takaburu jeung ari takabur min akhlaqil kuffari eta ti akhlakna pirang-pirang jalma kafir wal anati jeung pirang-pirang kaumna Firaun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma takabbaro anu takabur man alal fuqara'i ka jalma anu fakir la'ana tah ngalaknat hu ka itu man saha Allahu Gusti Allah. Waman jeung saha jalma takabbaro anu takabur man alal ulama'i ka ulama za tah ngahinakeun hu ka itu man saha Allahu Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bissawab.